para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana. Mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kasehatan zahir sareng batin. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Carita nyetak foto anu Bapak Kades. Di hiji lembur aya anu ngaranna Kang Sueb. Manehna digawe jadi palayan di kantor desa. Kacaritakeun dina hiji poe Kang Sueb teh di piwarang nyetak foto ku Pak Lurah. Cek Pak Lurah teh mang kadieu sakedap. Bapa bade miwarang kersa teu mang. Cek Mang Sueb teh mangga juragan. Naon manawi padamelan abdi, siap ku abdi di damelan. Cek Pak Lurah teh pang nyetakeun foto mang, tah kapayun ieu ukuranana 2 kali 3 4, 3 kali 4 genep. Cek Mang Sueb teh mangga juragan laksanakeun. Gidi gue nya si Mang Sueb teh ka tukang foto. Cek Mang Sueb teh jang ya pangyatakeun foto nu Pak Lurah, tah ieu ukuranana. Mang Sueb teh mikeun tulisan anu ti Pak Lurah. Cek tukang foto teh mangga mang antosannya sajam lamina. Cek Mang Sueb teh mangga. Sajam lilana Mang Sueb ngadaguan eta cetakan foto Pak Lurah. Sanggeus beres tukang foto nyalukan ngagoroan. Mang ieu fotona nu 2 kali 3 5.000, nu 3 kali 4 10.000. Cek Mang Sueb teh sakedap cenah sakedap bari ngahulang teh teu kungsi lila tumaros ka tukang foto. Nah, ari ujang sakola henteu. Maknya aya 2 kali 3 5.000, 3 kali 4 10.000. Da mamang mah diajar teh 2 kali 3 mah genep, ari 3 kali 4 mah 12. Lieur ujang teh cek tukang foto teh. Lieur si Mang Sueb mah maksudna mayarna mang lain hasilna dasar.